Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa didoret. Iya, baheula keur urang kerenggora, ubasnya nu bogoheun ka urang. Lah heunya. Lah waduh meureun maneh mah urang teu percaya. Lah manya teu percaya ya erek urang disepil hiji-hiji. Alih nyaho. Ari loba nu resepen mah. Maneh harita milih nu mana? Harita mah urang teh milih orang ranca, tapi ngaranna teh poho deui da geus lila pokona mah. Heunya. Urang ge barato mah sarua loba nu resepen. Si Euy, si Julaiha, si Iin orang Jawa hampir dikawin eta jeung si Intan. Oh gitu, atuh mun kawin jeung batur ulah tingjang urang maneh teh. Geus laeng naik pudung. Lah. Ih. Nah, ya, kemudian aing nyarita mah kalah pundung. Lah anjing dieu teh. ya orang tek nanya serius ieu mah, serius pisan. Mang kumaha awewe sok selalu benar, lalaki sok salah wae. Mang kumaha? Nampang kumaha aja nanyakeun nu kitu. Pada orang sok salah wae nih, di mata maneh mah selalu salah. Oh, jadi orang sok selalu benar wae gitu. Jih, kapan heueuh maneh mah masing salah ge, da maneh masuk bener wae sok ngerasa bener. Oh, jadi gitu geus hayu balik, geus temud. Mah 10 euy. Seberang doh. Pang kumaha ieu? Di tongkrongan can aya jama hiji-hiji acan. Joni eueuh, Bojek eueuh, Kaslay eueuh, si Beo eueuh. Lah, mending kana ditelepon heula si Joni. Sok nyal sih. Kesel lah, weh. Biasa nama ayah nu ngajakan ulin teh, euy. Ayo. Si Kido, nanya. Halo, Dok. Jon, di mana maneh Jon? Keur di imah. Emang gitu. Ya urang di tongkrongan eueuh batur. Nongkrong. Aing mah. Eueuh duit. Cia tuh ayo we di imah labatan parawan. Ka dieu ka tongkrongan. Kala tuh aing mah heula. Heueuh gawat lah tong ting mandi heula. Sia mah. Tapi wangi kene euy, Dok. Tuh, kela urang nganter indung heula ya kedeung. Da tadi dititah nganter ka pasar. Heueuh sok atuh ieu mah heula. Yuk. Nah, guys, si Joni mah di bejaan. Ya nelpon si Bojek. Oh, itu diangkat si Bojek mah. Sekali dia lah. Gandeng na ieu HP na saha tuh? Ih, teka dulu Kido ya na tuh nelpon aing mah. Goido. Lo Jack. Katongkrongan yeuh. Aing eueuh batur si Joni cenah. Ek naon heula teh teh nganter indungna heula cenah sakedeung. Ketongkrongan. Tuh aing kerage hudang hees pan heueuh. Kees wae teh geunan. Kayak atuh si beungeut heula ye. Punya batur. Kayak aing tadinya yo. Sebeungeut heula. Oh, yuk. Si Kido aya naon atuh batur keur hees keur rapih barang gawe capek tuh. Aku nongkrong segala. Segala tak uducan dah tadi. Kau sih lah tuh. Awas we eta si pasar. tungguan kan. Nah, atuh mending udah pisan. Neneng atulah pundung ji. Pang kumaha awewe mah sok ngarasa we bener di bari pundungan aing mah. Si Bojek enggeus euy. Si Kaslay. Saha deui nelpon. Perayaan kitu mengganggu pisan. Lo Lay. Buat ka dieu ya ke tongkrongan. Emang dah heula laki masuk menti kepisan nelpon jembatan pamajikan mun HP na. Nongkrong, eueuh si Kaslay lagi tong teu ngajakan salaki aing deui lah. Alah, nih ieu mah kalah pamajikan nyarekan. Lah padu maneh. Najis teuing aing si Kaslay mah kalah ka pamajikan anu ngangkatna euy. Keunilah si Beo mah sina ku si Joni engke lah. Aing sudi teuing nelpon lagi
si Beo mah geus kawin di sarua lah si nyarekan pamajikanna. Nongkrong mana teh diajakan wae nongkrong atuh mun mah baheula teh ulah ting kawin jeung kawin itu jeung babaturan maneh nongkrong wae atuh ai pamajikan teh diurus maneh mah. Udah laki mah selalu salah. Buat mau nongkrong iya jeung sanek nongkrong eta mah baru udah kareureuy biasa ambil. Para saya arurang. Dua tuh apa nak? Iya tuh ari hareureuy mah barudakna. Nah, geus sampuraeun namanya cong balik lah. Iya. Nah, panas ya. Aduh ieu geus jam 11. Aing cangkeulna di dieu. Kelah tundu tah. Ding hees heula. Ih, Dok, ayo tuh. Woi, itu cek nongkrong. Tuh di dieu we nongkrongna di kieu. Segan teh arek di kafe atuh aing mah. Cing kieu ya. Ida anak aing ngungkul, Dok. Ajakan tuh lain. Hari nu lainna ka mana? Mang Boje gitu, Beo. Heueuh panjon. Bojek teh karagek indit ka dieu. Lah nu sajana heueuh pan kitu lah. Cicing mah kada diuk di dieu. Pan ka kafe mah weuh duit. Oh, atuh. Tapi bardakna geus diajakan, Dok, di telepon gitu. Mida datang ka dieu, aing mah nih batur kan aing mah ngungkul di sorangan. Geus Jon geus diteleponan barudak mah. Anu acan masih Beo. Urang ieu Jon ya duh. Tadi teh naon teh baterena ongko beak beri pulsana eueuh. Kumaha Jon ada telepon si Beo mah? Padahal mah aing teh aya pulsa baterena aya anak aing mah si carekan deui kos telepon si Kaslay ku pamajikanna lah. Kena cenah ku si Joni. Ya mah. Dia sagala tuh kalagian. Ya tuh kayak ceng telepon mana ya nomor si Beo. Oh iya, Dok. Buat ka dia sih mah. Kira-kira yuk. Pengen nelpon. Halo Jon, kumaha? Cicing pengajakan si Beo nongkrong, si Beo mah sibuk. Iya, awewe Dok. Pareman. Aduh. Waduh, Dok. Pemajikanna, Dok. Anjir. Cek aing ge beunang cek ge Jon aing ge carekan ku pamajikan si Kaslay juga lah kena cek aing ge diajak nongkrong ge meuni ulaheun tah mah susis suami takut istri. Alah kita pasti baru dah ngajak nongkrong teh aing mah yang ulin ieu teh gagal. Geus ming kae kajera ulah ting ulin we kieu keur panas ek ulin ngejedog di imah mun mah. Geus got hayu kajera lah. Ulin. A few moments later. Dok. Anjir. Woi, madu paker. Pareman. Hei, kan aya si Joni cenah usaha. WhatsApp, Bro. Anjing. Gaulna coy. Kumaha kumaha? Ya naon tuh dosia aing keur molor cara rape aing ka karagetas. Ieu non mantuan anu kurban tadi teh. Karage salenyap aing ngisi teleponan maneh mah. Aya naon? Eueuh ayeuna naon mangan ieu teh. Eueuh batur we aing di imah duh geus lalendang aing bau daging beni. Ning ulin di dieu nongkrong. An si Kaslay mah tadi teh ku aing ditelepon teh pamajikanna nu ngangkatna anjing beuring jarekan. Cih aing sarua tadi kira nelpon si Beo. Pamajikanna ing nyarekan ke aing. Aing mun sieun euy. Cih, tuh ari eueuh nanaon masih nanaonan nelpon ka aing. Aing udah. Tuh dari jeung awe mah kumaha nih ngalaki masuk eleh selalu tersakiti. Aduh, anjing. Di penjara. Duh, dah emang ari awe teh tidak tanding karena segala hal ge. Heueuh da awewe mah racun dunia. Pancen air aja teh lalaki heuh, tapi awewe rencing ka kiri mengko ka kanan geura. Bari orang teh sok cerewet di tengah jalan. Aing sok keheul ka awe teh heuh. Terang aku salah ya sok. Bener we nih. Gak habis pikir aja. Habis pikir Anjing sia Beo aing mending ngejat kehet. Sugan aing pemajikan aing keur sulumputan ya rek. Nongkrong ning barudak tadi yang ditelepon. Cih ya maman. Bu aing geus sulumputan ti imah. Aing hayang nongkrong kapan tadi telepon ku si Joni geura. Dulu akur aing ge Beo. Aing tadi ditelepon ku si Kido. Langsung direbut eta HP aku pemajikan aing carekan si Kido. Ih, kapan heuh aing ge lain si Joni nelpon aing ke raya eta nyingkeur
ambak itu. Lah yuk geus atuh rek nongkrong mah cong bareng lah. Jolah aing mah musuh ke. Halo guys. Nah, dulu. Ci. Suami takut istrinya datang. Ih, lalila na aing mah promosi yoyo cir. Mau kumaha aing mah HP dicekel ku pamajikan. Aing ngelacarekan ket. Tahu si Beo, aing si kasih tau. Wah, Beo, aing tadi nelpon ke HP maneh. HP maneh mana? Pemajikan anjing paingan gerak. Wah, aing pemajikan maneh meninggalak aing. Yo, Beo, kaslay buka pamajikan galak mah. Mendingan telepon pada di Mulyadi langsung kabarakeun. Amun cek si Sule mangut nondo. Susis. Wow, susis. Duh, hampura doda. Lain dicekel pamajikan ieu HP aing teh direbut tadi teh. Pan pamajikan keur ambek nih. Pada mimitinakan nguruskeun masa lalu. Manehna nyarita terus aing nyarita mah manehna jadi ambek gerak. Bongbong lah masa lalu benar dong. Ih, kapan? Iya ya John duh aing mah. Kapan dia dek ngangkat tuh telepon mana? Dan dia rebut juga gitu majikan. Terus buku sama galak juga nilai lampir. Kabeh dicarikan dulu sih ya. Lain orang main temennya sampai nasi kisah kita tadi orang kangen nih para nepi ka imah. Lain, ning mana mata nembalan. Kita eta paman aja, maka bantari teh nuturkeun tukangan orang. Ya eta mah ulin sigana sumputan ti urang apa aing teh angan awas mun kapang itu aing talak. Lain. Nah kudu ka mana dia teh aing mana yang si kasai wah ti ditu ti dia. Tak masih ai euy, biasa nama si kasai sok ulin jeung si Beo, meng tanyakeun ka si ai si Beo aya eueuh di imahna. Ayo di imah Naonnya? naon Riz, mana lapisan keluar teh. Ai salaki mana ya di imah? Teuing ra. Beo. Hingeuh ngajawabnya. Buah katongkrongan da tadi teh aya si Joni nelpon. Ai si Kaslay di mana? Katongkrongan. Wah, heueuh si kasai ge katongkrongan da pokona mah tadi teh. Urang teh kan ambek ke kasih kasai, urang teh leumpang ka ditu terus ku si kasai teh diudak cenah. Hayu sang balik, cenah urang teh balik, manehna teh nuturkeun itu Kang. Tapi pas urang lepi ka imah, si kasaina teh. Buah heueuh katongkrongannya si Beo ge atuh cong teh rek cong tempo katongkrongan. Oh iya, da pasti mun eueuh duaan kitu mah pasti katongkrongan ge. Yuk. Tuh dah cek aing ge bener ka ketongkrongan. Ayo cong sampeun. Oh iya lah aing geus gregetan. Oke, Jon. Oke. Wow, Eknya teh wae ke peuting. hah? Yuk. Ayo modal. Ayo modal. Geus lila di dieuna ge. Kalah barang aing baru datang. Barang karakter yang nongkrong ulah. Kasai. Sianya. Maneh di dieu kalau nongkrong teu meunang sandi bejaan di imah teh cicing neng kalau nongkrong. Gugup boga panyikan maneh teh. Yuk balik. Di pohon bisa enak. Neng atuh ulah pundung awur. Nongkrong eta nongkrong we jeung nongkrong jeung babaturan maneh ai pamajikan teh diurus maneh mah kebiasaan eta teh hirup teh mun nongkrong we jeung nongkrong maneh teh jeung babaturan maneh ai pamajikan ditinggalkeun mun masa kalian teh maneh teh ulah ting kawin we jeung babaturan maneh goblok. Mau nongkrong izin sana nongkrong atau mah baru dapet biasa nih sekarang yang bi arurang pas ya. Betul enak. Betul apa? Oh, jadi orang sok ngarasa bener wae gitu. Aduh, lu Melci. Jadi dua. Geus lah hayu mending kana ka jero ka imah ulah ting ulin we kieu panas we kieu. Ke bawah. Ke bawah. Berikan di. Mali ieu nih lain. Mali ieu anjing. Di sana geus. Padahal mah baterai HP aing ge aya kene jeung pulsa ge aya. Ngan aing mah just teuing. 2000 aing.
Ini Cidu daging. Cidu pabelit lagi. Sok Cing lagi. Duh, dah emang area awet tiada tanding euy anjing segala lagi. Ada wanita maracun dunia. Aing poho deui dong. Jalan cek aing.